Ari aja keur naon? Keur naheur sai. Oh, pasti mah ka balong heula tuh, Ce. Naon ka balong? Ek bersihan balong. Oh, sekalian atuh beri ngalauk jeung dengan sangu. Oh, nya tuh cika tuh ka dieu bedogna, Ce. Ya. Ulah buri teuing baritna. Pamit heula tuh, Ce. Nya atunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasal aing arek ulin kasih abah ka kota can balik-balik kasih emak kosim dah tuh kumaha nya bingung Obat karesa mas, obat. Arobat obat. Arobat mas, arobat mas. Arobat mas, arobat. Arobat obat, obat ludung, obat liver, obat angker. Yo obat mas, yo obat. Obat mas, obat, obat. Obat pites. Obat pites. Oh, ayo jelema euy. Suara deh, suara beli. Arobat obat. Obat pites, obat tipes. Obat mas, obat. Mas, obat mas. nah saya gimana ya Obat. coba duduk dulu Kenalin mas, saya toleransi, biasa disebut Mas Tole dari Jawa Timur mas. oh di Jawa Dari Jawa mas. jauhnya Oke, jauh dong. Di sini saya mau nawarin mas obat-obatan. Aya obat budug, obat kolesterol, obat liver, segala aya pokoknya mong. oh ari Bari mas mah. kala ari obat ngaluskeun beungeut Oh, ya. tina goreng jadi halus gitu Aya mas, oh ya dijamin pokoknya. oh Dijamin. Di sini saya nawarin obat kosmetik pemutih. Dijamin 5 menit langsung stok share. Putih mas. sabaraha hargana teh Cuma 100.000 mas. Biasanya saya jual 200.000 buat si mas. 100.000 saja mas. teu bisa kurang Gak bisa lah. Udah dikurangin mas. jeung kali Nah, itu yang lebih murah mas. Ada yang lebih mahal mas. Obat budug. Mau? mau bisa kurang itu teh Gak bisa mas. 100.000 aja mas. ya pikir-pikir satu udah duitna euy 100.000 mas. Mau beli kan? mau lah Mau jadi? ya jadi Boleh. boleh Deal. mau dilebihan Enggak. Cuma itu mas. ya Deal. ya Selamat mencoba ya mas. siap atur Ini dosisnya jangan terlalu banyak mas. siap siap Ya, bye-bye mas. ya wah tuluy euy ku aing urang cairan si emak jual ka si emak 500.000 sugana daekeun si emak boloho ieu pasti dibeuli geura heuh jual ku aing Lumayan hasil 100.000. Ngejual obat-obat palsu budug-budug. Ya. Kewe ngalauk mah. Mending kena bersihan lah kanang meri aya mah. Ini capek euy. Kamu cai dah tadi teh. wah dikasih gosip euy bawa ego dia sempet anjir wah aing ego dinnya ya Apa ieu naon maneh? apa bedog kita mah Hayang digaplokeun sia ku aing mun bisa kasih aja. ulah banget tuh mang ampun moal Da amang mah kursi beungeut ieu mah lain nginum. ya aku sih banget ku teh manis Hayang nyobaan we kok jelema beunghar atuh ku teh manis. lah bohong buat godin Dijing ini lah, langsung ngaganggu wae mana mah. Cabok sih ya. Goblok si Pace, tadi na aing hayang nginum. Jadi we kalah kabean cairna. Jangkar ke teh, ganggu wae.
Mak ke mana mak? Ke warung beli bumbu. Iya dah obrol deui sakedeung. Ngobrol naon deui atuh. Bisnis pokokna mah ya, ngilu sakedeung. Iya. Kunaon mak? Kunaon ieu mak? Ampura mak euy. Ieu geura mah diuk sakedeung. Naon atuh pace? Aya pi bisniseun jeung emak kitu keur ieu jeung emak. Aya obat ada alus nu mapai deui pada si abah teu balik-balik. Ah, udah mamang sekolah atuh mah nya di obat wae. Di sida angre do batos sugana ada aya mantang-mantang saeutik kulit teh. Bisa geulih deui eta. Sepur pokona mah obatna mah. Mujarab pokona mah. Ini sugan payu ke brondongnya. Ah, payu pokona mah. Sabaraha dinya. Kela, wah teh 500 tadi teh. Mahal-mahal teuing. Hak aya obatna oge. Obat naon? Obat pemantang kulit pagi ngagelisan. 100.000. Nya. Tuh. Kira tuh duit nanya. Bener ya teh. Bener. Ayo atuh ulang ke duitna mah. Sudah kudu balik heula meureun. Tuh aku tuh mawa saware heula atuh ayeuna. Kayak orang cobaan di imahnya. Nya sok coba da. Ieu mah yakin mujarab mah. Semelan kitu mah. Nacangcut. Sabut mah. Oh, cuma tadi tuna nacangcut mah. Tuh mana aya sakieu meureun. Oh, berbar receh kitu kita ge. Ieu duit. Sabaraha eta mah sakieu teh? Leuwih ini hitung we sorangan atuh. Ting mah ngitung. Heula, bisi heula. Nah, karek 85.000 mau jauh kene. Ya tuh dah di imah bari dicobaan heula obatna. Oh, heula tuh. Mujarab teu. Ya tuh kade ya sesana nya. Heeh. Nomokan atuh. Ya, sing mujarab tah. Nah, geus atuh aya ka warung mah. Sok. Oh, sama menang katipu ku urang lah menang batik. Yes. Meuli 100.000 menang 85 buka batik ti 5 can sesana. Tepok siapa? Tepok. Bener henteunya si Paceng teh. Obat teh cenah bisa ngageliskeun deui. Ah, cobaan we lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Os, geus balik. Balik ceuk. Ari eta naon ceuk? Ieu cenah obat, si Paceng ngajual obat. Cenah halus, coba mahal deui teh. Percaya aja kasih pacek. Ya, cahaya dah halus kieu obatna teh. Cenah bisa ngageliskeun deui, kieu teh cenah bisa bodas, bisa gelis. Jangan laki ge bisa. Sugan kosim payu deui karana. Ah, nu bener ceuk. Ya, mau cobaan ya tuh yuk. Nah, yuk atuh ceuk langsung aja pakai kulit ceuk. Ya, tuh nya, cobaan. Kos. Ya ceuk. Nah, ada ratu. Cek atuh di denge euceul mah. Geus buku mana lagi banget aja hilir bulu. Ah, Ya misal orang tangan lah. Tuman jelema teh lah. heueuh hayu ceuk. Akaratul kieu. Ayo. Tuh, menang batik tina obat euy, bisa ngajajanan bidadari edah kieu gawe mah. Mwah. Alhamdulillah. Ing sareana mah dah sare euy.
Hah? Hah, masih pace. Tuman wah. Ayo cek. Goyang. Emang duitnya apa sih? Lu yang bawanya duitnya mah apa sih? Tuh. Misalkan sih. Orang itu makan sih pace nah. Bagian pokoknya. Udang sekehen. Oh, iya. Ampun Mang. Aya naon itu, Mang? Euy, bukan teh ngimpi euy. Ma, aya naon, Mang? Daleh beungeut si Ma jeung beungeut aing sia teh. Ada kitu. Nyengir sia teh. Oh, dah ada beungeut ta. Ah, cek geus cek lu ngomong eyong we cek. Ampun, Mang. Ampun Bang, ampun. Duh, apes deui, aduh. Karelo, si Ma jeung si Kosim ampun. Ah,